Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana. Di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna, Mi'raj tea kasebatna ka langitna bisumpingna. 7 langit sadayana sareng arasy pangluhurna, disumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman, anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran. Sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban, salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan, yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun, Mi'raj lain dimulyakeun, anggur pada nyengserikeun. Pada hasud ngakalakeun, tidinya Allah ngerasakeun, Kangjeng Nabi dialikeun, ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nubu mela milu iyang, milu ngali saabrulan henteu pisan sumoreang. Tambih kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi, jadi rame kunu ngaji muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah jumenengna, agama Islam cahyana gumeblar ka mana-mana. Negeri Mekah di perangan akhirna kaboyong pisan, Nabi tambah kamulyaan yakin lain jijieun. Ari yuswa Kangjeng Nabi 63 pasti, makomna di jero negeri Madinah nagara suci. Puputrana Kangjeng Nabi aya 4 anu istri, Siti Jenab nu kahiji, Ruqayyah nu hiji deui, Umi Kulsum katiluna, Siti Fatimah bungsuna, Ari putra nu cikalna, Sidna Qasim kakasihna, Sidna Abdullah raina, Ibrahim nu katiluna, eta nu genep putrana, Siti Khadijah ibuna. Sidna Ibrahim ibuna Maria jenenganana, istri ti Mesir asalna, tah kitu turunanana. Putra nu pameget kabeh pupus keur aralit keneh, nu istri carogena teh para sahabat nu soleh. Siti Jenab carogena Abdul As jenenganana, Siti Ruqayyah carogena
Sidna Usman mimitina Gesiti Rukoya hilang anjeuna turun karanjang Umi Kulsum putri lanjang ditikah gentos nu hilang Caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah bakarramallahu wajhah anu kamasyhurkeun gagah Ari putu Kangjeng Nabi 8 pameget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Jenab kawarti Ari Sidna Abdullah mah putu ti Siti Rukoyah putu tu Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamegetna Sidna Hasan kakasihna Sidna Husein kaduana Sidna Muhsin katiluna Umi Kulsum nu istrina ka Sidna Umar nikahna Sidna Jenab kaduana nurut unggeling wartosna Urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi poma ulah goreng ati sumawona hiri dengki Ari munggu Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawon ka budak yatim pada sebeh ku paparin kadaharan jeung pisalin Akurna ka urang kampung calik sata tangariung tara angku jeung adigung sanajan ka urang gunung kanu nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayad sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu musti kaning jalmi sajagad mo mendak deui sae rupa jeung marangi rarailir bulan purnama halisna lir katumbiri waos lir inten widuri salira harum wawangi Estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget padanan dean diparake sesengitan sakitu Nabi mulyana taya pisan adigungna angkat pungkureun sobatna kalangkung handap asorna anggoan kersa lumayan najan geus ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikurangan betah dina kamiskinan lain sabab teu kagungan ngahaja bae ngirangan ngarah karidhoan Tuhan pirang-pirang mujizatna tawis kana bianana Quran kuno merhijina mujizat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna disiram urut abadasna ngadadak loba buahna sarta hirup saterasna domba nu banget kuruna sarta lalepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna dina hiji waktos deui sahabat bet kirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari
Caingan sakedet pisan estu kabeh pada heran. Nabi neuleumkeun panangan dumadak tuluy manceran. Cai mancer loba pisan kaluar tina panangan. Sela-sela ramo pisan cukup keur jalma reaan. Kacatur hiji bedewi ngadoja ka Kangjeng Nabi. Nitah nyaur tangkal kai sina ngomong cara jalmi. Tuluy tangkal teh disaur haritaku Kangjeng Rasul. Tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur. Ngadeuheus ka Kangjeng Nabi uluk salam cara jalmi. Saenggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi. Badui tengan kantun heran ningal eta kaanehan. Tuluy bae asup Islam kana bingangkeun panutan. Saliyana loba deui mukjizatna Kangjeng Nabi. Mun diwincik hiji-hiji keur nulisna moal mahi. He Allah nu sifat Rahman abdi sadayana iman. Teu aya deui pangeran lian ti Anjeunna pisan. Nu ngadamel bumi alam rawuh saeusina pisan. Nu wajib diibadahan teu aya nu nyesa pisan. Sareng abdi iman deui ka Sidna Muhammad Nabi. Yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi. Nu sifat kapercayaan bijaksana tur budiman. Bener unggal sasauran najan saur kaheureyan. Ngembarkeun Kangjeng Nabi teh ka jalmi sadunya kabeh. Dawuh Pangeran nu soheh nu wajib diturutna teh. Hormat urang ka Anjeunna dina mangsa jumenengna. Sareng sabada wafatna eta teu aya bedana. Duh Gusti junjunan abdi Sidna Muhammad habibi. Pamugi salira nampi kanu hina diri abdi. Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran. Hoyong tepang ngadeuheusan sejatumut serah badan. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji. Sareng indung bapa abdi ngiring Gusti ka sawargi.